gorowokeun atuh sia teh geuwat ame teh indit. Cileunyi. Udah gorowokeun atuh ulah elek ku si Isal sia teh. Cileunyi gitu bulu. Pan geus beli bensin mah tadi, pinuh malahan mah. Si goblok, lain beli bensin sia teh. Gorowokeun ieu ame menang penumpang. Cileunyi. Tuh bulu. Tuh udah Mang Jack mau kenek nu goblok. Moal yok bibang si Mang Jack. Yo bisa ngajak mah. Poe hareup we isukan dieu nya. Sudi aing kudu ngajak kenek goblok, matak stres aing. Talung Mang Jack. Puguh aing ge, lain stres deui sia teh bandoyok, jaba muatan eueuh. Boro jerowokeun sia teh budak. Cileunyi calengka gitu boro. Kalah Mang Jack, udah mah setia ka Mang Jack. Moal mah ngeuning si Mardoyok. Kalam. Pokona mah api utuh pokona Mang Jack heuh. Yo, kumaha sia lah. Tuh, penumpang goblok. Boro ajak bisi kapilan si Faisal. Itu penumpang. Aisyah. Goblok tuh. Kamu. Sal muatan tuh budak ngora tuh duaan tuh gua cokot. Ulah kapilan si budak gua. Gawat. Cileunyi. Cileunyi. Ayo. Ya. Mohon. Ayo. Calengka ayo Calengka cileunyi ayo. Yuk, lewat Ari, kemana tinu ieu? Den, dinu ieu Den, kenekna kasep ya mah heuh. Yeh, urang geus kagok di dieu, ka dieu buru. Adieu we kagok, suganti sarua mobilna ieu kene. Oh, nya atuh. Kayaknya kemana angkot ieu. Hah? Angkot ieu sebelah. Oh, ngompol heula. Sok atuh ditungguan. Budak. Aisyah lain ngompol tuh. Kana angkot si Mardoyok Aisyah susulat. Tungguan heula Mang Jack. Ngompol dong. Goblok buka kenek teh. Hah? Mau udah bawa saya. Masang, no dirasa sia teh. Jewa ngobok. Wah, anjing. Seteh, jempen waku di jewa itu kan 2 jewa. Faisal, tuh sia itu mah geus daek di ditu. Ulah rebutan kitu. Mana dirasa sia teh. Cih, da urang mah teu ngajak. Pan ieu mah barang muatan Mang. Iji, ngas sia kagak ngajak gul ka aing. Dar jeung aing. Yuk, gul ka aing. Hah? Mau dirasa sia teh. Nah, geuning aya naon ieu? Ajik, cerap, sama. Bagi-bagi. Jangar aing gelut masok kumaha? Mang, atas urang mah gelembang we. Tuh, mana mah? Tuh jadi hari ini. Abang deh. Per, gas kan per. Wah, per. Cileunyi, Cileunyi. Lempang atuh sangka ditu neangan san muatan tuh ame mutareh meunang. Iksan, eta geus menang duit sabaraha eta? Arek menang 150, Pak. Alah, kakana menang ieu setor hungkul atuh jeung bensin. Cileunyi, Cilengka. Ya, Cileunyi. Ya. Enggak, Pak. Kelajang. Duh, bade ka ATM heula. Teh ini mah. Nya, sekarap deui, Mang. Mang teh nyadak antos heula ka ATM. Duh, hilap. Namun telah antos ieu. Ame gancang sakedap eta tah. Kana Gojek. Apa? Eta ayeuna sabaraha? 150. Oh, un tamu telah sakedap antosannya. Sakedap. Tolong, Bang. Iksan. Nah, atuh tulus bieu muatan ka mana? Ka apa? Cenah, keraya cokoteun heula. Iksan, hiap labu urang buat pangingit atuh we. Udah muatin hiji ya pangingit we. Kenapa? Aing mah. Nah, wae jama teh. Iya pisan beurang kan bila dimuatan hiji atuh keke di jalan yang deui. Hiap. Heula, Pak, pan minjem duit. Minjem deui kumaha Iksan? Minjem duit, Pak. Anu 150 diinjem. Aduh, si aduh cek gitu nana atuh percaya ka muatan sia mah. Yeuh, ulah coba-coba nginjemkeun duit. Da sia teh kos di mana we atuh? Geuh susu tangan. Oh, Pak. Aduh, masih aku ngabing. Kok aing gabung kepanggil ku aing siksa. Di mana Mang Jack? Jadinya Mang Doyok euy. Sampai anjing. Ting minta rokok atuh lah. Wah aing sarua sugan teh mah urut aya yang urut sabatan. Pinjem duit kami atuh pinjem. Bono-bono aya duit aing ge eueuh sarua aing. Aya Mang Jack mapan sana balik nyapa kita butuh buka duit. Oh, beak make bayar hutang aing teh Mang Doyok. Pinjem ceban. Eueuh cek aing teh pan ari eueuh kumaha aing yang urut kita tadi ge. Hah? Bisa aing ke lah. Ngaju ka warung sugan dibela. Jik. Manehna geus sok melepek ka aing tara merehakan tah yang udut padahal aing aya duit mah. Isan, ayo. Naon, Pak? Bangun itu dulu dia aing yang udut. Beli Samsu reptil sabungkus ya.
Sesana buruh nanya. Nah, buruh nasihat teh. Gawat lah lila. Ada. Kuit euy. Ada cuma doyok kuitnya ada. Ayo milik ku aing belikan rokok ke warung ya mah. Geus beli rokok, aing datang deui ka si Mandoyok. Alah. Nah duitnya ke mana euy? Naon san? Duit murah euy. Oh, sia mah gagabah atuh. Duit tina pesak euy nah jadi keubuh. Teangan. Oh, gitu. Iya. Aing dapat rokok. Aina ek dendam membalas aing ka si Mandoyok. Pak, mana malila-lila ting ka warung teh geuwat yang udud aing. Duitnya ge murah. Nah murah di mana isan? Aduh, sia duit sakit kitu na aing yang udud. Teu ingat udah tadi nang pesak. Ya, duit sakit kitu na aing. Orang mana duitnya tadi pang di warung murah Mandoyok. Nah, malah dia ke warung duitnya murah cenah gagabah. Sia keur duit sakit kitu na ya punyuk teh. Aing mah deui dah. Teangannya asik aing teh. Teangannya ah. Habis maghrib euy. Oh, betul teangan. Dan bae udah delah sabatang. Ya kene Mang Jek. Oh, da aya deui. Aya sih aya sih rokok mah, tapi punten Mandoyok. Punten pisan sanes menit tadi teh. Mungkin Bang Doyok beberapa menit yang lalu mungkin mengingat apa yang Atuh sabatang abina-bina teuing teh. ingat apa yang kau lakukan tadi ke aing apa? Pan aing mah teu duit Mang Jek. Sabatang atuh kabina-bina teuing. Korek. Moal. Korek. Sabatang heula aing. Ya, sabatang lah. Ku aing ya teh. Yeuna teh ku aing. Jek. Anjing, sabatang cing teh. Sabatang cing teh. Wah, tadi ingat nu maneh dilakukan ke aing apa? Tidak punya. Hah? Kenapa? Goblok aki-aki labik. Awas ya ku aing kunyuk. Jang. Kumaha? Mamahna cantik Jang euy. Eta teh randa lain, Jang. Ini mah bebek saya, Bang. Pir aku budak leutik boga bebek sia teh. Wes, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Lah, teu nyambung mah leutik keneh. Anjing. Ngogok ke aing. Anjing, budak leutik aing cak goblok. Aduh, semua aing goblok. Goblok teh ngogok ke aing. Welkeun. No. Namanya sih. Goblok si Acil. Acil. No. Si goblok menang banyak, Wak. Acil, seger ada Acil. Mak minta uang. Nggak ada. Jajan wae atuh acicing ya, keur ngedit video apa? Bapak mah pelit. Diam dulu, Neng. Bapak lagi ngedit video. Kan tadi udah jajan. Kan mau jajan deh, Bapak. Uangnya nggak ada, Bapak udah habis. Bapak mah pelit. Hah? Kamu pelit-pelit. Dipinta uang orang ngorek HP. Bapak, ang layangan pecat. Mana, Neng? Mana? Tapi bohong. Nengnya.